Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teteh kumaha damang mugia sareng teteh dipasihan kesehatan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Teteh dinten ayeuna sareng Ustazah Hena urang bade diajar bahasa Sunda nyaeta tentang carpon atanapi carita pondok. Nah, hayu urang sami-sami titena naon anu disebat carita pondok teh? Teteh sateacana urang bahas naon eta carita pondok, mangga ku sareng teteh dibuka buku paketna halaman 5 nya. Nah, pami atos hayu urang sami-sami diajar naon eta carpon. Nah, anu mimiti nyaeta carpon teh naon? Carpon teh karangan dina wangun lancaran atau prosa anu ukurana pondok. Nah, teteh pernah ngadangu naon eta prosa? Nah, jenis-jenis prosa seueurnya teteh aya dongeng, aya novel, aya fabel, legenda, mitos, sareng rea-rea ti etanya. Carpon teh salah sahiji tina wangun prosa teteh. Oke, anu kadua nyaeta jumlah kecapna antara 5.000 dugi ka 7.000 kecap. Teteh kade bentenkeun nya naon anu disebat novel sareng carpon. Ari carpon dipanjangkeunna oge carita pondok, janten bentennya sareng novel. Ari novel mah langkung panjang caritana. Nah, pami carpon mah 5.000 sampai 7.000 kecap. Oke, lajengkeun tetehnya anu katilu jalan caritana umumna sajalur. Nah, maksudna kumaha ari sajalur teh? Misalna alurna teh maju, galurna nya janten nyaritakeun teh nya caritana simple, janten cuman dalam waktos eta hungkul gitunya teteh. Teras jalan anu kaopat, punten latar kajadiana sakedik pisan, janten dina carita pondok mah tadi caritana simple. Ku caritana simple janten latarna oge sakedik, misalna cuman di rorompok hungkul atanapi di sakola hungkul gitunya. Langsung anu kalima, waktu kajadiana sakedap. Nah, misalna dina carpon mah ceritana teh atau caritana teh dina dinten eta hungkul, dina sadinten eta aya hiji carita disebat carita pondok gitunya. Anu terakhir nyaeta palakuna sakedik. Palaku teh nyaeta tokohna nya teteh anu ngalakonan dina carita pondok. Janten di carita pondok mah tokohna sakedik, misalna tadi latarna di rorompok, berarti tokohna aya emak, bapak, aa sareng teteh misalna teh gitu. Nya teteh dugi ka dieu mugi-mugi sareng teteh atos ngartosnya naon eta carpon sareng ciri-cirina carpon. Nah, teteh tadi urang atos ngebahas ciri-ciri sareng naon eta carpon. Nah, carpon oge ngagaduhan unsur-unsurnya teteh aya 5 unsur carpon. Mangga ku teteh tiasa dibaca. Anu kahiji urang bahas nyaeta tema. Tema teh naon? Tema teh nyaeta gagasan anu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Nah, urang pasihan contohnya gagasan teh, misalna eta carpon teh tentang naon? Misalna teh nyalametkeun makhluk hidup. Nah, eta berarti temana di jero isina aya carita tentang makhluk hidup, berartinya teteh misalna nyalametkeun ucing anu kalaparan. Berarti kan temana nyambungnya sareng isi caritana gitu. Anu kadua nyaeta palaku. Nah, palaku teh nyaeta tokoh anu ngalalakon atawa nu dilalakonkeun dina carita. Tadi tos dibahasnya dina ciri-ciri carpon, misalnya tokoh teh aya emak, aya bapak, aa, teteh. Nah,
eta biasana nami jalmi atau tiasa oge nami jalmi nya anu aya di jero carita. Anu katilu nyaeta latar ateteh. Latar teh aya dua macamnya ateteh. Anu kahiji waktu, anu kadua tempat. Nah, waktu teh tiasa enjing, siang, sonten, wengi. Nah, eta waktu. Teras aya tempat teh nyaeta kajadianna di mana. Misalnya teh di bumi atau rorompoknya, atau tiasa di sekolah, tiasa di misalnya teh di bumi rerencangan. Tah eta tempatnya janten kedah di emutan latar teh aya duanya teteh nyata waktu sareng tempat. Anu kaopatnya eta galur atanapi di bahasa Indonesiana alur ya. Galurnya eta runtuyan kajadian dina carita. Tadi oge tos disebatkeun dina carita pondok galurna teh simple, caritana teh sederhana nya teteh. Galur teh nyaeta runtuyan kajadian. Galur aya 3 macam teteh. Aya galur maju, galur mundur, sareng galur maju mundur nya. Maksudna naon? Ari galur maju nyaeta caritana teh nyaritakeun waktos kapayun. Nah, pami mundur nyaritakeun waktos anu tos kalangkung. Misalna teh 3 dinten kapengker emak abdi dirawat di rumah sakit. Nah, urang nyaritakeun waktos anu tos kalangkung. Pami maju mundur kumaha? Maju mundur aya nu nyaritakeun kapayun, aya anu nyaritakeun anu nu tos kalangkung gitu. Tapi dina carpon galurna teh sederhana, pami maju sadaya, pami mundur sadaya gitunya teteh. Nah, anu salajengna anu terakhir nyaeta amanat. Amanat teh hal nu bisa dilenyepan tina eusi carita ku nu maca. Amanat atawa urang tiasa nyebat nyaeta pesannya, pesan anu disampaikeun ku pangarang dina carita eta teh naon pesana. Misalnya nya urang tadi temana nyalametkeun makhluk hidup tentang ucing anu kalaparan. Nah, amanatna pesana tina carita eta urang kedah sami-sami ngajaga makhluk hidup sangkan lestari gitu tetehnya janten. Amanat teh pesan anu sae anu ku urang tiasa dicandak tina carita anu ku urang dibaca gitu. Nah, teteh sangkan aa sareng teteh langkung ngartos anu kumaha si ari carpon teh teras unsur-unsurna dina carpon teh leres henteu anu tadi. Mangga hayu urang sami-sami ngerjakeun tugasnya. Mangga teteh maca nu kahiji carpon anu judulna Kaeurad Kenur. Aya di buku paket halaman 2 dugi ka 4. Dibaca sadaya carponna ya teteh. Anu kadua mangga ku asareng teteh esian soal di buku paket halaman 4 bagian 2 nyangkem esi carita aya di paling handap di halaman 4. Keenjing dina waktos daring video call urang bahas sami-sami esi anu anu poin kedua janten teteh kedah ngerjakeun mangga diserat di buku tulisna di buku catatana ke sareng ustazah urang bahas dina video call. Mangga bilih aya patarosan sareng teteh tiasa ngahubungi ustazah di WA sareng bunda mangga didampingi ya. Oke, teteh kanggo pembelajaran carpon alhamdulillah atau serengse mangga materina dibaca deui ku asareng teteh dititenan deui supados langkung ngartos. Kade tugasna dikerjakeun supados engke video call atau daring atau tiasa dibahas sasarengannya tugasna anu ieu. Oke, teteh hatur nuhun kana perhatosanana. Sumangat diajarna sakitu ti ustazah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.